Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng sim kuring dina raraga pasemon atanapi pertemuan atanapi pependak nya pependak deui lah sareng sim kuring nya tah di dieu bakal di pedar ngeunaan wawacan. Naon wawacan eta teh? Wawacan kaasup kana wangun caritaan anu lalakonna panjang sarta dianggit naon dianggit dikarang atawa didandingkeun make patokan puisi pupuh. Nah nya berarti di dieu kedah hafal naon wae pupuh. Nah, pupuhna anu dimaksud aya sabaraha siki pupuhna ya. Tah kitu janten wawacan mah diwangun ku pupuh ya tuh. Ari eusina teu beda nya eta nyaritakeun hiji lalakon anu ngandung hiji tema. Jalan carita palaku jeung kasang tukang. Naon kasang tukang? Latar belakang. Ya. Tempat jeung waktu. Ya. Nah. Umumna tes wawacan teh paranjang. Unggal ganti episode biasana sok dibarengan ku gonta-ganti pupuh. Pupuh nu meh salawasna digunakeun dina wawacan nyaeta asmarandana. Ya. Dandang gula kinanti sinom. Maca wawacan biasana dihariringkeun atawa ditembangkeun saluyu jeung jenis lagu pupuhna. Upama pupuh asmarandana kitu saterasna ya. Pupuh asmarandana teras we itu asmarandana dugi ka saya. Ya. Upama teu bari ngahariringkeun mah bakal hese kahartina lantaran kekecapanana ngudag kana guru lagu jeung guru wilangan. Ya. Naon guru lagu jeung guru wilangan teh? Nah. Naon ari pupuh teh? Naon guru lagu jeung guru wilangan teh? Aya sabaraha siki pupuh teh? Nah, nya. Seni maca wawacan sok disebut oge beluk atawa ngabluk. Ya. Ya, kudu hafal ye. Seni maca wawacan oge disebut beluk atanapi ngabeluk. Kiwari geus langka nu magelarkeun seni beluk teh ya. Baheula mah seni beluk teh dipagelarkeun dina acara salametan. Salametan orok. Nyunatan. Kawinan. Jeung salametan sabada panen, sanggeus panen, sabada panen teh ya. Nah, karya sastra wawacan mah pangaruh ti sastra Jawa. Ngemot ieu. Berarti di sastra di masing-masing daerah atanapi wewengkon ya, wewengkon Republik Indonesia gaduh nami penghuni-penghunina.
Nah, jadi Jawa nyaeta nu katelahna Jawa Tengah sareng Jawa Timur atanepi Yogyakarta. Nah, asup pangaruhna ka Tatar Sunda nalika diereh ku Kerajaan Mataram. Nah, kira-kira abad ke-18. Berarti kira-kira abad ke-18 eta teh masuk mulanya pengaruh Jawa ka Tatar Sunda. Nah, mulai tidinya aya istilahna undak usuk basa. Aya undak usuk basa. Jadi prinsipna undak usuk basa eta teh kanggo ngatur hubungan antawis priai ya, golongan bangsawan sareng rakyat jelata. Jadi aya undak usuk basa mulai harita. Undak usuk basa teh penggunaan bahasa menurut daerah lingkungan anu ngaluarkeun bahasa eta ya. Jadi lamun di Jawa Barat mah kena undak usuk basa. Tah upami Jawa Tengah mah, Jawa Tengah sareng Jawa Timur atanepi Kerajaan Mataram kenalna unggah unggih baso, unggah unggih baso nya. Jadi asa waktos Kerajaan Mataram aya di Tatar Sunda mulai unggah unggihing basa atanapi undak usuk basa eta teh diterapkeun di wilayah Tatar Sunda ya. Terus karya sastra wangun wacan mah ya aya sababaraha siki di antawisna ya Asmarandana Kinanti Pangkur nah sareng seseueur-seueurna deui ya. Aya kareueus hate sareusna mah abdi ge nya mung kedah di PK Tarang ku saderek yen undak usuk basa eta teh undak usuk anu dianggo di Jawa Barat nyaeta penggunaan bahasa Sunda menurut numutkeun buku bahasa Sunda atanapi ka kamus bahasa Sunda. Nah, didinya mulai ya ku masyarakat bahasa Sunda dianggo ya. Tah undak usuk bahasa sorangan mulai ngarebak di masyarakat dina tahun 1883. Nah, mulai aya undak usuk bahasa mulai diperkenalkan di undak usuk bahasa anu benten teh maksudna mah kanggo keluarga, kanggo hubungan antara keluarga kumaha nyembatkeun kasaluhureun sareng nyebatkeun ka sahandapeun eta teh sadayana dina lingkungan kaluarga. Nah nya aya macam-macam bahasana nya dina undak usuk bahasa teh nya. Pokoknya seueur lah ya, mungkin lah kurang pelajari deui. Ayeuna ngan sakitu nya ti AA ya, ti AA Deni. Ti AA Deni heureuy eta mah nya, heureuy. Ti AA Deni sengan sakitu janten upami
aya pitarusan atanapi Bang Baluh tiasa ditulis wae di handap video ieu terutama mah dina kolom komentarna, isian kolom komentarna nya sareng tuliskeun cenah senggol tanya atanapi goyangkeun endageun tombolna nya atanapi endageun subscribe na like lamun upami saderek pinter nya. Nah sakit wae ti abdi janten aya pitarusan nya ngeunaan materi eta mangga sadayana diserat ku saderek ngeunaan naon we tapi ngeunaan materi eta nya materi anu bieu atos ku abdi dikaluarkeun materi ngeunaan wawacan nya pupuh nya teras ngeunaan undak usuk basa nah nya ngeunaan wawacan pupuh serta undak usuk basa upami aya pitarosan saderek da kedah naros saderek atuh nya di kolom komentarna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.